Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan abdi ti kelompok 2 bade ngawawancara susu murni nu aya di Cigugur. Assalamualaikum teteh. Iya, waalaikumsalam. Ieu teh abdi teh di Satu Kuningan. Bade tumaros tentang susu yogurt ieu. Nah, pertanyaan teh, Aya rasa naon wae anu diical teh? Rasa yogurt. Mohon. Pami yogurt mah aya genep rasa. Anggur, strawberry, original, melon, jeruk, sareng durian. Terus saha wae anu ngabantosan ngicalan susu murni teh? Pegawai. Mohon. Kami karyawan mah aya 3 tim. Nu kahiji tim produksi eta aya 3 orang. Terus tim pengemasan aya 12 orang. Terus tim pemasaran yang di sini ada 6 orang. Iraha wae ngadistribusikeun susu murni ka luar. Nah, kami di toko mah iya unggal poe, unggal dinten salah. Terus kan gaduh reseller di Cirebon sareng Indramayu, eta sok aya pengiriman rutin unggal Salasa sareng Sabtu gitu. Terus di mana wae cabangna? Cabang mah teu aya, paling di dieu wae tokona ngan hiji, terus paling gaduna reseller hungkul gitu. Sabaraha penghasilan sadinten teh? Penghasilan sadinten pami hari biasa eta sok nepi 8 juta eta teh kotornya. Terus lamun misalkan weekend mah tiasa 2 kali lipat nepi ka 16 juta atau nepi 25 lah gitu. Rasa nu mana nu paling laris teh? Rasa nu manis teh aya rasa anggur, strawberry, sareng original. Nu paling laris? Paling laris original. berarti banyaknya peminat original. Iya, soalnya kan kalau original biasa diolah lagi gitu teh banyak yang beli. Kumaha cara ngolah susu murni? Susu murni jadi yogurt. Pertamanya tuh kan kita dikirim dulu dari KSU susu murninya, terus digodog nepi ka suhuna 80 derajat, terus dicicingkeun sampai ka suhuna turun sampai ka 60 derajat, nepi dilebetkeun si bibitna eta, terus disimpan weh di fermentasi selama 12 jam gitu. Terus pamitos jadi kantun digulaan gitu, terus diaduk udah pakai perisa. Hari tempatnya yogurtnya di mana? Di seberang aya tuh itu mah tempat produksi nah. Tujuan ngical yogurt teh naon? Tujuan awal. Tujuan awalnya teh kan nugaduna teh kan kerja di KSU, otomatis kan kayak punya peluang anu sakirana ngical naon ya nu sakirana bahan utamana teh susu murni. Terus si nugaduhna teh diajar ngadamel yogurt ku pelatihan, terus dicoba-coba udah gitu jadi malah jadi laris kayak gitu. Teteh ada naon bae sih? Asa Banyak. Kalau di sini kan pertamanya itu kan yogurt, terus aya nunuhunkeun susu manis, terus aya permen susu, terus aya oge salad tina yogurt si saosna teh, terus aya masker tina susu teh eta ukur gitu. Selain pengolahan tinu susu aya naon wae teh? Pengalaman itu sih paling gitu unggul nu sakirana emang utamana tina susu, paling permen susu lah nuju loba peminat ayeuna mah.
paling loba nanti nu di belanja di luar kota uang dia. Nu seueur nama justru di luar kota modelan ti Cirebon ka ditu. Terus anu orang-orang pribumi mah sakedik lah gitu. Nu matak ngaramekeun teh orang-orang luar gitu. Sakitu we sugan teh nu tiasa ditaroskeun. Hatur nuhun sataacana. Nuhun sami-sami. Nah, ini kan susu coklat. Pamilu ieu yogurt. Ieu rasana original. Ieu rasana rasa durian, ieu rasana rasa melon, ieu rasana rasa anggur, ari ieu rasa strawberry, ieu rasana tempat susu murni mungkin sarang yogurt gitu ada aneka camilan kuningan jelas sana dia permen karamel ada sebelah ada sajian-sajiannya August. Abdi mah rasa ieu teh enak pisan. Komo dirasa original. Dikeun lagi kemarin. Lupa punya abdi mah yogurt ieu teh meni enak pisan. Wajib dicobanya. Ieu oge sami meni enak. Pas susu sami. Terus harga yogurt sareng susu teh hargana nyaeta 5.500. Upami ieu permen karamel hargana teh 10.000. Biasa dicobi ka Biasa tokona langsung. Enak. Enak. Coba.